sekarang kita akan tes untuk pelajaran Tauhid. Kitabnya kitab Tijan. Materi yang akan dibahas oleh kalian, yang akan dinilai, yaitu kelancaran dalam membaca kitab kuning, kitab Tijan. Jelaskan apa makna atau apa kesimpulan dari yang kalian tadi baca. Paham? Oke, kita mulai dengan peserta yang pertama, yaitu dengan nama Tiarah Nur Ajijah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu al-awalu lahu ta'ala wa diduhu al-hadisu wa dalilu ala dalika annahu law kana hadisan la taja ila mudisin wa huwa muhalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina Gusti Allah ta'ala naon al-qidamu qidam hartosna heula wa maknahu jeung ari maknana qidam eta annahu sa'nya Gusti Allah eta awala ta aya mimitina eta tetep lahu pikeun Gusti Allah ta'ala bari mahlur sa Gusti Allah wa diduhu jeung ari lalawana qidam eta al-hudus hartosna anyar wa dalilu jeung ari anu jadi kateranganana ala dalika kana itu Allah al-qidam eta annahu sanyanya Gusti Allah eta laukana lamun bukti saha Gusti Allah eta hadisan anu anyar lah taja tang tumi kabutuh saha Gusti Allah ila mudisin kanu nganyarkeun wa huwa jeung ari Gusti Allah butuh kanu nganyarkeun eta muhalun mustahil. Oke, silakan jelaskan apa makna atau penjelasan dari barusan yang Tiarah baca. Jadi penjelasan teh Allah teh ti heula teu aya mimitina sareng Allah teh teu aya tungtungna. Apa dalilnya bahwa Gusti Allah itu kesifatan sifat qidam, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya? Wal awalu wal akhiru wa dhahiru. Baik, peserta yang selanjutnya Wardah Hamidah Ajahra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi bari ngalaparoka kalawan nyebat pirang-pirang jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunya sareng di akhir. Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat ali di akhirat. Ngawas abdi kana kitab Tijan. Alhamdulillah ari sadaya puji eta tetep lillahi kagungan Gusti Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu jeung ari sadaya rahmat wassalamu jeung ari sadaya kasalamatan moga eta tetep ala Rasulillahi utusanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du jeung dina saentos baca bismillah alhamdulillah serta salam ka kanjeng Nabi. Fayaqulu maka ngucap sa fakir rahmati rabbi jama ana banget butuhna kana rahmatna pangeran. Oke, cukup. Bako eta anna husanya Gusti Allah laukana lamun bukti sa Gusti Allah fanya anu ruksak lakana tong tumikanya asa Gusti Allah hadisan anu anyar wa huwa jeung ari kabuktianana Gusti Allah anu anyar eta muhalun mustahil. Oke, coba jelaskan yang barusan dibaca. Mun Allah ruksak teh eta teh muhalun mustahil. Mustahil. Allah itu berarti bisa dikatakan abadin, langgeng, Abadan. tidak ada akhirnya. Tetap. Apa dalil yang menyatakan bahwa Allah itu kasifatan oleh sifat baqa? Anaulau kana faniya lakana hadisan wa huwa muhalun. Oke, terima kasih.